Ieu ngadak-ngadak ieu muatan bet jadi kosong ieu. Mending geus bosen mobil parkir ka ditu ka dieu ieu. Can meunang muatan, tapi itu kebenaran tuh juga awewe tuh juga rek mamangkatan neng. Ka abdi engkang. Angkat ke mana neng teh ieu teh? Kayak geranya diwartoskeun ku abdi. Aduh. Sok atuh engal ah. Kieu geraya. Kumaha Mang supir mobil teh gitu. dia jurusan mana? Ka Subang neng. Gening kosong penumpangna. Gampil. Rek nyodok neang di jalan. Sakieu ti iseunana engkang muatanna oge. Dangukeun geura tuh. Nah atuh neng teh Kumaha kitu? bade angkat ka mana? Sami wae abdi ge bade ka Subang kan. Oh, kumaha mun dijajabkeun? Aduh mangga kayak pamengan. Kieu geraya. Kumaha cu? Jajabkeun dugi ka bumi. Dugi Ka bumi ya kan? Golodog dugi ge mas. Ongkosna teh sabaraha? Beres pokona lah. Artosna ge sieun moal cekap Canten. keur mayar ongkos borongan. Neng ulah ragu-ragu. Ah abdi mah teu percanten ah. Soal keur ongkos mah gampang. Gampang oge pikiraneun Asal kan. teu aya pamenganya neng. Asal neng ngartos bae. Ieu Kang, aing ngartos teh ngartos kumaha? Eta neng teh gaduh sarogen teu kitu. Abdi Kang, Leres. randa anyar Kang. Kabeneran ieu mah ieu. Eleng Kang, Naon neng? tong cawan ciwit atuh. Masaan teh masak. Cunihin teh jadi supir teh. Punten we neng teu dihaja teh mah saeutik. Kieu geraya. Kumaha neng? Mang supir mobilna atuh tong tarik teuing. Pokona lah tenang we neng jeung mang mah. Abdi mah babari lieur. Gampil nyaran deh katak tak mang. Alah meuni titah nyarane. Iya. Di Subang neng teh Kumahanya? bumi leresan mana? Di Sembung 2 Jalan Kapagaden. Nah mual naon-naon. Sing tenang eta mah resiko abdi. Nuhun atuh nengnya. Cenah teh lagas ieu teh. Randa anyar Kang abdi teh. Berantos berasa sih neng. Name oge 3 dinten. Haneut keneh Kang. Kan atuh menit tep-tepan ke si kumang ya. Mending ngunyunyut ke si kumang neng. Aduh. Kabeneran ieu mah ieu muatan teh. Mang supir mobil teh Maju. dia jurusan mana? Pan ka Subang ya teh. Gening kosong penumpangna. Rek nyodok neang di jalan. Dangukeun geura kieu. Nah atuh neng teh Kumaha gitu? bade angkat ka mana? Bade ka Subang Kang abdi teh. Kumaha mun dijajabkeun? Aduh mangga kayak pamengan. Nuhun atuh cula. Jajabkeun dugi ka bumi. Ulah bohong ya Di Kang. dapur ieu mah. Ongkosna teh sabaraha? Res pokona mah lah. Artosna ge moal cekap mang supir Gampil. keur mayar ongkos borongan. Sieun-sieun. Neng ulah ragu-ragu. Alah abdi masuk teu percaya lah. Soal keur ongkos mah Sok sieun gampang. rayuan maut. Wah, asal neng taya pamengane. Asal neng ngartos
bae. Ya, pokoknya mah Akang masuk curiga ya. Curiga kumaha Karena Kang? suka ngajajabkeun ka bumi ke Akang teh jojo. Tanggal waler lah. Sieun Eta mah hajo- resiko abdi. Sieun hajo punuk Akang mah Neng. Lah, kapok baheula ge. Aduh. Cobi bade kumaha naros ka abdi Iya, teh? iya. Daukeun tuh ya. Di Subang Neng teh Kumaha kitu? bumi perusahaan mana? Jalan ka Pagaden teh apalih kulon Kang di Sembung 2. Nah mual naon-naon. Sing tenang eta mah resiko abdi. Yeung Kang. Kumaha cuy? Kumaha sih pemadagan teh? Sing tenang weng Kang ulah ragu-ragu. Akang mah sieun Neng. Alah, make sieun-sieun. Berpeja mah Akang mah muatan kurang katamah-tamah kayak Akang teu kabade bensin Akang da can cilaka ieu. Ieu geura ieu. Kumaha Neng? Jajabkeun dugi ka bumi. Nya pasti Ongkosna teh sabaraha. gampil ongkos mah Artosna ge sieun moal cekap. canten. Bermayar ongkos borongan. Neng ulah ragu-ragu Kumaha kitu? soal keur ongkos mah gampang Neng, asal teu aya pamengan, asal Neng ngartos bae. Mang supir mobilna Kumaha? atuh tong tarik teuing. Tenang pokona Neng, Abdi mah babari lieur. gampil nyaran deh katak tak mang. Di Subang Neng teh bumi leresan mana? Di Sembung 2 Kang palih kulon. Nah mual naon-naon. Eta mah resiko abdi. Alasan Neng tos dugi ya kesembung ya. Jajabkan dugi ka bumi. Mangga Neng. Artosna teh sabaraha. Gampil. Sieun teu cekap ongkosna. Keur mayar ongkos borongan. Neng, tos dugi ya kesana dari dia kesembung Mohon ya. Kang, Ide Neng dulu teh. mohon. Ulah hilapnya Nengnya. Naon teh? Pamit ka Bandung mobil Mang Dindang ya. Mohon Kang, mangga. Mang aturan di kantun ah. Mangga, mangga. Dadah Neng, dadah.